Sami kan perkara jodoh ge. Wah teu sirik mati TK kenehnya ngalangkungan kurikulum teh diajarkeun budak teh kudu nyieun estimasi, kudu bisa nyieun prediksi gitu ya. Kalau itu kudu bisa nyieun strategi gitu maksudna teh. Padahal ceuk pangarti nu aya dina akal urang, ieu di luar mah tungguan teh pareng sareng mareng. Sampurna teh takdir teh kitu ceuk urang. Pareng sareng marang teh artina teh teu aya nu dikorbankeun, teu aya nu dipotongkeun, teu aya nu dirugikeun. Pareng sehatna, mareng rezekina gitu ya, mareng waktosna, estuna ngaguluyur we sampurna eta teh takdir teh. Tah alim nangge ilmu tauhid teh da ku kapitalisme terus diajarkeun cara cepat dina segala rupi teh. Cara cepat menjadi kaya, cara cepat menjadi terkenal. Wah, pokoknya mah cara cepat mata jelema jarago ngaestimasi, jarago ngaprediksi. Padahal mah tarakirang eta teh. Sakumaha geus diestimasi ngeplos gitu ya. Sakumaha tos diprediksi jong tiba-tiba teh pan minang kajantenan gitu teh. Tapi kumargi urang teu fokus rek galungan di pakalangan teu jadi dilalah eta teh. Ngeplosna gitu nya jongna gagalna teh teu janten dilalah. Naon margina asa teu boga kapentingan gitu. Padahal sararasna mah lamun urang boga kapentingan mah kedah janten dilalah eta teh. Heueuh sakumaha diestimasi ge dak moal kaya pareup-hareup jeung takdir mah. Sakumaha diprediksi ge na bisa kitu mumpang datangna takdir da moal kitu. Cekap padahal mah buktos keur jadi dilalah teh gitu ngan kumargi rupina teu galuh kepentingan keur galungan dina pakalangan jodoh. Jadi akhirnya kasus-kasus sapertos kitu teh luput teu kacanak dilalahna teh. Tah mata ketika ayeuna poe Rebo eta teh acara keur poe Salasa hareup teh tos diestimasi eta teh. Kumaha Salasa hareup teh jadi moal gitu. Ketika ku urang dijawab kumaha ceuk poe Salasa we. Eta teh embung dijawab kitu. Cek urang mah bener kumaha ceuk poe Salasa we engke gitu. Lamun parang sareng mareng meureun Salasa jadi, lamun teu parang sareng mareng meureun moal. Alimeun ku walaran kitu teh. Asing puguh mun jadi-jadi moal. Nya atuh ceuk urang teh insyaallah atau insyaallah hoyong pasti tah dugikeun ka kitu jalmi ayeuna. Tada awal mulana mah ti dinya gitu. Urang teu meresan sasangkaan nu dasarna teh sanes tina ilmu tauhid. Malah ngilu ngaminkeun urang mah teh. Kumargi kumaha da memang sabudeureun tos kitu sadayana gitu.